Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng, oke. Nu bade sawer, kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Mitra kaum dangu hatur nuhun kanu parantos manco dongengna nya mitranya sanaos dongeng ieu kantos dipedar kumanggang kapungkur nya tapi jelas aya perbedaan anu signifikan kumargi kapungkur mah manggang teh teu acan pati perceka dina medarkeunana mitranya mangga mitra supados langkung keren deui gitunya makana kumang anggang teh ieu dongeng teh dipedarkeun deui supados nambihan esensina gitu nya mitranya. Hatur nuhun kanu komentar manco dongengna sareng maparin like-na dina episode anu ka-8 nya kumanggang diaoskeun kaping 16 Maret tahun 2002 genep dinten Senin jam 18:58 sering sena buka puasanya dina bulan Ramadan tahun ieu. Aduh sakedap deui boborannya mitranya. Bang Uje nya Bang Uje nya hatur nuhun ka Bang Uje nya anu parantos maparin kagegelan ka Mang Anggang cenah Mang Anggang kanggo meser pambukaan cenah alhamdulillah geuningannya bager teh Bang Uje anu nuju tugas di Kalimantan nya anggota tentara mudah-mudahan sehat mancen tugasna di sana Bang Uje nya salam ti manggang ti katabihan nuhun oge hatur nuhun Kakang Ahyar Karya nya hatur nuhun ka Daarul Rizal hatur nuhun ka Aisma Amalia hatur nuhun Karisma oge nuhun ka Inara Koironisa nya nuhun ka Lili Suryaningsih hatur nuhun Bang Uje tanya Bang Uje kukurusukan mancing belut saun hatur nuhun Bang Uje bager ka Teh Eli Karwati nya Teh Eli Karwati hatur nuhun Teh Eli Karwati aya Edi Setiawan tanya Kadayanaya tanya Tayati Malaysia hatur nuhun Tayati baktos ka caroge nanya Kang Dede Ferry nya upami telepat hatur nuhun tos maparin saweran ka Mang Anggang kamari dina live TikTok nya nuhun baktos ka Kang Dede mudah-mudahan runtut raut sauyunan kanggo Teh Yati sareng Kang Dede nu aya di Malaysia nya Kang Suhaya hatur nuhun aya wa ibu nuhun aya Pangkeh Doyong hatur nuhun sareng aya Abah Edpan hatur nuhun mitranya mangga mitra supados tenyang kolong teuing kanu waktos urang barandungan bae kulan mohon anu sanes-sanesna panginten anu teu kaoskeun moal kaoskeun nya kumargi mangga ngaoskeunna ti tabuh kirang langkung tabuh 7 kirang lah dina tanggal 16 Maret 2002 genep 7 wengi supados tenyang kolong kan waktos wae ieu nya urang di Bujang Enggal na mangga mitra prung Rosihan ngarekepkeun silana red panonna neuteup beungeut cai red kaleuwi red kakenca red kakatuhu tuluy tanggah nempo langit angin ngahewir nyak serak tiis ngusapan tonggong meuni nyecep karasana Aki Rosihan geus mimitik gegerendengan kawas anu mapatkeun jampe sakapeung panonna lalajo budak cai nu silih udag sakapeung panonna lalajo sumplung kalapa anu palid
Sakapeung panonna lalajo tungtung daun nu kaoyageun angin. Ret deui ka leuwih nu harieum. Leuwih teh maksud teh leuwih teh rada nyedong ka jero. Caina ngajumleng teu pati tarik dipapaes ka kayon anu ramet. Ditutupan ku kebon awi anu dauna ngaronom sabareh mah aya nu kakeum ku cai walungan. Dina kaayaan kitu ujug-ujug kelebug sada sora angin ngakelebug tarik pisan. Cungungung sada anjing bating cungungung. Palabe jeung nu lainna nu tadina ngadepong teh carengkat tuluy dariuk ngajejer deui kawas nu keur narongton layar tancep. Bari panon terus mencerong ka kirosihan. Cacap akirosian mapatkeun jampena keur kitu jol ti kulon jebul ti kidul malah ti kalere jeung ti wetan aya jirim nu pating torojol. Leuwih teh sasat dikepung. Jirim anu pating torojol teh wujudna kawas gulang-gulang kerajaan. Jiga prajurit pangawakan jarangkung gede tapi teu ieu ngaganggu ka akirosihan malah mabangun anu ngabalad. Akirosihan masih sila rekep bari mencerong kanu jul-jol. Dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Palebe jeung nu sejena carolohok lantaran eta leuwih teh bener-bener dikepung wakul buaya mangap ku jirim-jirim sinatria anu mangrupakeun wujud gulang-gulang kerajaan teh. Menit aya lolong kerang saeutik-eutik acan nu aneh teh eta prajurit geus samakta ku pakarang. Beungeutna budi amprotan, leungeunna beberhilan pikasieunun. Ngong akirosian ngomong kaya tajirim nu keur ngabaradega ngulilingan tempat manehna sila. Wah kuring ngundang Arandika taya lain gesan ngagempur sayang jurig siluman jurig jai nyumputna di dieu. Hayo sawae nu wani ka jero tangkap siluman buta hejo tong tatapan sini langsung tangkap. Cek akirosihan ka jirim anu jiga prajurit mere parentah. Mitra kaum dangu eta jirim teh kawas-kawas eueuh nu sieuneun ku jurig cai teh haget pisan kabeh ge hakikat namah wani malah mah teu tatapasini deui jeleng aya nu luncat ti heula bari ngaluncatan batu blus asup ka jero leuwih. Tempat nu carane omparoek teu katempona naon. Nempok kitu akirosihan reueus. Prajurit gulang-gulang kerajaan nu sajana katempo geus sayaga. Bisi jurig jai teh kabur meureun, babari ngan kari nekuk. Senengkeun palabe jeung nu sajana colohok bengong, nyaksian kajadian kitu teh bet asa dina alam pangimpian. Mitra kaum dangu kocapkeun gulang-gulang saurang nu asup ka jero leuwih nu miheulaan bieu geus aya di jero teh manehna rurat reret heula bari teu waleh waspada telila gero ngagorowok. Hei jurig cai geura bijil sia ieu leuwih geus dikepung wakul buaya mangap ku kami. Moal aya di lolongkrang pikeun kabur. Hayo bijil, leuwih hade serah bongkokan ka kaula. Ceuk eta prajurit nangtang.
sabab teka ciri di mana-mana na musuh teh ngan kambe bau dedemit tungkul. Ari jurig cai memang geus sababaraha peuting teu liar tara kukulam perengan. Barang adenge aya nang tang samodel kitu nyel ambek hatena panas. Gajelang bijil tina panyumputanana tuluy nyamperkeun ka prajurit anu keur ngabaradega. Arek naon sia teh ha? Kumaha ni hao kaing? Nah apa nggak bisa si arek mahi kaing? Nah kira arek sieun teu kudu loba tanya sia. Mitra saberut eta prajurit teh narajang. Luyu jeung parentah teh kirosihan yen ulah loba tatanya. Mun kapanggih tangkep wae atawa binasakeun sekalian. Tapi rokaya jurig cai teh lain siluman samanea mitra. Badang nenjo prajurit nubruk teh ngan sakilat nyingcet bari ngepretkeun leungeunna hiuk jebret burinya tur. Beungeut prajurit nu kakepret teh hurung ngagebur. Koceak ngagero brug kana lemah, riug taneuh di sakuliling eta tempat ngariug kawas kulini. Palabe jeung nu sajana ngagebeg, tapi geus kitu teh korejat prajurit teh hudang deui. Seuneu anu ngagebur dina beungeut diusap pes pareum huntuna kekerot. Bangsat, dicekek sia kuaing. Gajeleng prajurit teh luncat deui. Leungeun ranggah rek nyekek beung jurig cai. Tapi barang datang kep silih cekel leungeunna. Ramona nu rangwas pacorok dua nana silih tahan, silih dogong, silih surung. Gulu suruh jurig cai kasurungkeun. Ramona meuni bengkung wae barang koas deui. Reketek ngabijilkeun tenagana. Gurudug prajurit kasurungkeun. Dileuwi teh nepi ka inggeung pating gareblik, pating gurudug tatangkalan ting pelenon. Bangsat, culangung sia kaing. Awas rasakeun sia. Iya. Jurig cai metakeun pangawasana. Tanaga batin dikocorkeun kana dampal leungeunna bari dicentok disurungkeun ka hareup. Kiuk kalayang prajurit teh kabantingkeun. Tepi ka jujuralitan sababalah kali. Geblug ninggang batu di sisi luwi. Rieg lemah nu disabudereun tempat eta inggeung deui. Tatangkalan nu rarubuh pating gurubag jiga katiup ku angin puyuh lilimbungan. Korejat prajurit hudang deui kek kana pakarangna. Wer hiuk dipuihkeun luhureun sirahna. Hiuk aya angin puyuh lilimbungan ngaguruh di sisi leuwi. Kalayang batu-batu nu segede-gede sirah budak kaliber ngalayang kapangpengkeun jauh pisan nepi ka plak-pluk di tempat nu rada anggang tidinya. "Oh, cilaka mundur. Montong deket teh mundur." Cek palabe reuas nempok kitu mah. Kusabab batu teh aya nu murag plak-pluk maruragan ka tempat maranehanana cicing. Atuh sararea carangkat terus malundur ngajauhan. Mitra kaum dangu rungkun seliara pabuis papuih eurih seah tatangkalan berak buru rarubuh geus puguhan kalakai mah. Kalah beungeut cai ge tepi ka ngaguruh muih katabaku angin nu sakitu tarikna. Meureun kaayaan di dinya teh jiga perang Rusia Ukraina atawa meureun jiga rudal-rudal Iran anu ngahantam Israel jeung sabalikna. Ngabul kaayaan didinya jadi robah jika keur aya caah anu rongkah beungeut cai ngagolak pikakeungeun.
sia. Awas ya rasakeun bangsat. Jurig cai nyurungkeun leungeunna anu katuhu ka hareup ditujulkeun ka prajurit. Belesat aya cahya beureum lempeng kana dada musuh. Cahaya beureum teh menuju rudal supersonik boga iran. Geduk burinyai koceak prajurit ngagoak. Pakarangna can kungsi digunakeun ka musuh kalah manehna kabeunangan ti heula. Bros nobros kana batu gede brak beledag batu perai. Kulitik prajurit ngagulitik tuluy gogoakan bakat ku nyeri. Korejat hudang deui. Ari peladug teh bijil haseup tina dadana. Bur dadana hurung koceak deui ngajerit ngagoak deui dalig deug bro weh nambru. Rob baladna ngaronom pada narulungan pesene teh pareum terus nu tatu dipayang rek ditulungan dikasisikeun. Aki Rosihan narik napas jero kakarot bakat ku ambak. Wah, kurang ajar. Oh, teh lah sakti. Saha nu wani ka jero? Cek Aki Rosihan ka para prajurit. Gajeleng salah saurang luncat deui blus ka jero leuwih. Teu kadenge ngomong heula, langsung aya sora ngaguruh leuwih inggeung deui disusul ku sora anu ting jelegur. Tegung silila bros aya nu ngagebros kana rungkun awi, dibarung ku sora anu ngoceak, kalayang gebut ti bebeut kana lemah, gorentelan gugulitikan, korejat hudang, bur dadana hurung kawas nu tadi, koceak ngajerit deui. Nangtungna jadi dadalig deugan. Rob baladna muru narulungan, seuneu pada mareman pas pareum. Kulahek nu bieu tatu teh leuleus, teu aya tenagaan. Oh, kurang ajar. Kabehan asop, teh awak sejurig setan. Aki Rosihan beki nafsu lantaran geus duaan prajurit anu nambru teu kuateun ngayonan jurig cai walungan Citanduy. Barang cacap omongan Aki Rosihan, jeleng-jeleng nu sesana laluncatan sakabehna ka jero leuwih. Teu kadenge anu ngomong, ukur ting beledug ting beledag mata katorekan. Burinyai cahaya kilat barijil ti jero leuwih. Bros anak buahna Aki Rosihan nu tadi arasup kadinya nobros rungkun haur marat selang keluar deui di barung ting garero mata kuatir. Pluk kulitik. Para prajurit ting juralit kasih walungan. Nasibna teu beda jeung nu ti heula. Dadana ngarabul aya haseupan, nu akhirna hurung ngabebela atur rame ting koceak. Tapi geus kitu Aki Rosihan nangtung, tuluy sidakep sinuku tunggal, leungeunna ranggah sadua-dua na atuh kolepat jaljol deui daratang prajurit anyar teuing ti mana jolna. Anu sarua dadeg pangadegna jiga nu tadi daratang deui leuwih loba. Bari Rob deui pada narulungan kanu geus taratu. Nempok kitu mah Aki Rosihan gek diuk deui sila meuni rakep. Bangsat kurang ajar, cek Aki Rosihan bari jeung buncelik ti awahing ku ambek. Para prajurit peteingan anu pangheulana diandelkeun pisan teh teu hasil nangkep jurig cai. Anu anyar daratang can wani asup lamun eueuh parentah. Aki Rosihan ngahulang sakedeung geus kitu gero ka sadarea. Ayo geura ka jero kabeh, cangkalak jurig cai cangkalak hayo. Barang cacap marentah gajeleng kabeh arasup ka jero leuwih. Sorana teu beka ngaguruh pating jelegur pating jeleger. Tekung silila taneuh teh inggeung. Dibarung ku sora nu ting garablug. Kilat ting burinyai
nuting gero nuting koceak kadenge deui kawas tadi. Akirosihan nungguan sila bari tatan-tatan. Arek naon sia teh ha? Ya jauh-jauh ngadon-adon ke nyawa ngabelaan sia teh ha? Hiya. Jurig cai ngagempurkeun deui serangan. Koceak prajurit penting jarerit prus bros nu moncor kana katayon. Kababetkeun ku jurig cai ku tenaga demitna. Prajurit ting belesat blag-blig blug ka sisi walungan. Kabeh paburisat aya nu mangambulia. Atuh mending ngajenghok Akirosihan teh. Kaget nenjo anak buahna anu paburisat samodel kitu mah. Sedangkan di jero leuwih kadenge jurig cai ngagak-gak seuri bangun bunga. Kurang ajar bangsat. Bener-bener teu bisa dicicingkeun jurig teh ya. Akirosihan kaget basa nempo prajuritna eueuh nu mampu ngayonan jurig cai walungan Citanduy. Nu tiguling ting korejat harudang kawas nu enggeus. Tina dadana ting peledug haseup bur hurung dadana hurung kahuruan keuna ku ajian jurig cai. Atuh ting koceak deui pating garoak bari ting koloyong mata ketir. Mideungeuh kitu kapaksa Akirosihan ngangkat dua leungeunna ngabudalkeun pangawasana. Ahung mang lunga, ahung mang linga, ahung mang deg-deg, ahung mang lindu. Paksa kang kayang basani ngangka, hayam berem putih ku kang anjing balang sinatawe mapai paksi kahilirkeun rempu bayu tiga lunggung mapag balati jasinga. Sasakala Indrabaya ampuing sirah mangumbang bapaing terus mangumbing banjungjungkeun panglabungkeun sora waking kaluhur kanu dimanggung kanu menang mucuk ngebon kaetina suk malang laung gurit legit cakra mega wakas tua kahideman korejat miapas mantan totolan di awang-awang ditujah tuah tilepan taya pancak sarada tujahkeun ka lautna kaharusna kasagara leuleui kasagara ireng kasagara lolopongan. Hiuk aya angin ngagelebug mawahawatis. Pas seuneu parem ajianana mampu mareuman seuneu anu ngaduruk anak buahna. Kuniang anak buahna harudang deui careleuyeut jiga anu beak wawanen. Hei jurig cai, kaluar sia bangsat. Aing Rosihan ahli tatapan di galunggung dala nu bakal nyangkala kawak sia. Akirosihan nu sidakep di Tampo Mas kung sisila di Panjalu lutlet kesang di leuweung sancang kung si Muhit di Gunung Karang keluar sia bangsat. Ahli tatapa galunggung teh mana yap ka dieu. Tembal jurig cai kalah kanangtang deui. Atuh nyal Akirosihan teh ambek jung nangtung kolebat belesat belus ka jero leuwih. Trila ge geus pahareup-hareup duanana silih polototan. Akirosihan ngageter bakat ku ambek hatena panas beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum. Kurang ajar goneng ieu setan teh jurig sia geus katohyan moal bisa nyumput deui aing diutus ku kadang warga kudu nyangkala kawak sia adalah. Gandeng aki-aki bau balsem sia, aki-aki bau koyo. Aing nyaho kana kaayaan sia maju ari nyan sia aya kawani mah. Oh dasar ciluman edan rasakeun sia. Akirosihan ngagorowo kering ngambatkeun ngebutkeun dua leungeunna belesat cahaya koneng muru ka jurig cai. Tapi moal keuna aki-aki bau koyo sia. Hiya. Curalit plos-plos eueuh anu keuna.
dilegedeg nangtung bari jeung kitu dua leungeunna didorongkeun ka hareup pelesat aya gulungan seuneu sagede kalapa lempeng kana dada kirosihan. Rasakeun sia. Hiya. Hiuk blesat plos seuneu teh milepas kaluar jelegur neunggar batu cadas. Siut akirosian malik narajang beug jengkang gebut jurig cai ngaguling. Kulitik cedak kana batu rieg saeusi walungan inggeung. Teu cukup kitu seret-seret akirosian muihkeun deui dua leungeunna. Berat kala luar rante tina leungeunna. Wer rante dipuihkeun. Maksudna arek ngaringkus jurig cai meureun. Tapi barang rante dibalangkeun korejat jurig cai teh cengkat. Hop, hiya, ancuran teh. Put kekuatan jurig cai dipake mapa grantet paladug bijil haseup gebut rantai murag puruluk jadi lebu. Maju deui sia aki-aki bau sarung sia. Dasar aki-aki bau minyak kolonyo sia. Montong sombong sia jurig rasakeun ya. Seberut akirosihan narajang gilak plos sewuk plos seak keduk berat plos cengkang dua anak mundur bari ting rarengap. Eureun sakedeung saberut deui silih tubruk berat keduk lenggak akirosihan teh ngalenggak kabeunangan beungeutna. Heak cekuk dadana dijejek cengkang blak nangkarak. Wow. Akirosihan ngajengkang. Tapi tegalider tuluy masang kuda-kuda deui ngawangun serangan saberut narajang deui. Mondar sia jurig. Heya. Gajeleng akirosian luncat rek ngantem dada jurig tapi gorentel plos jurig cai ngagorentel. Atuh akirosian milepas kasurung ku tanagana sorangan sewuk awakna kaluar leuwih gorentel ngagorentel nying cetan batu anu gede. Jor geura mantong sia. Ceuk jurig nyakakak. Edan kurang ngajar sia. Akirosian ngambek gajeleng blus asup deui ka leuwih gok tepung deui. Teu dibere kasempatan seak dibabuk beungeutna sewuk sukuna malik narajang geduk keuna kana dada jurig cengkang blak nangkarak bengkang. Modar sia jurig jahat. Heya. Saberut deui akirosihan narajang. Korejat jurig cai hudang hiuk keduk suku ditahan ku siku. Galeong gebut akirosian ti bebeut. Tungtuna ger dua nana galungan deui ngadu jajaten. Ngadu tanaga silih dengkek silih cekek silih jajak silih siku. Tapi kulantaran sarua gagahna sarua kuatna atulila naker tarungna teh malah ka tepi kajlung jeleng kaluareun leuwih geblug duana ti bebeut kana lemah tepi ka eundeur handaruan jelegedeg jurig cai nangtung gajeleng mundur heula rek ngawahan kitu deui akirosihan manehna perlu ngambekan heula duanana ting bedega bari molotot napasna mending ngahega. Rasakeun sia diringkus ku aing. Montong lah babacot sakedeung deui geus sia nu bakal modar. Hayo maju dari si aki-aki. Tembal jurig cai nyal akirosian teh ambek. Dipoyok diledek disebut aki-aki, disebut bau koyo naon ku hanteu, disebut bau minyak kolonyo jeung aki-aki bau sarung cenah mitra. Atuh reketek ngawatek ajianana na atuh ngan les we wujudna ngaleungit. Breh aya gulungan haseup anu kandel. Muih muntir jiga panggal. Disada ngaguru handaruan belesat eta gulungan haseup teh muru ka jurig cai wer muih meulitan jurig cai tepi ka kabungkus kabeh awakna eueuh anu katembong. Atuh kacirina ku para prajurit teh ka digulungan haseup bodas we. Ari jurig cai mending ngarenjag mun diantep karepna mehna bakal cilaka bakal leuleus lung setaya tangan pangawasa. Reup
si jurig perem nu ngagulung teh teu diwaro maehna ngawatak ajian khusus. Tekung sila gur awakna hurung, robah wujud jadi seuneu anu ngabebela. Panasna kabina-bina, seuneu ngaguru haseup muih ngaguru jadi awor duanana kadengena mata keung. Mitra kaum dangu menang sajongjongan mah matak bengong nu lalajo. Gulungan haseup bodas mungkus seuneu anu ngabebela. Muih teu pika mencelut kaluhur. Eta seuneu mencelut kaluhur luak leok di barung kosora anu ngaguru handaruan. Nya harita palebe jeung kanca-kancana cerolohok bengong asa dina alam pangimpian lantaran nenjok kejadian araneh nu can kungsi kanyahoan ti samemehna. Oh, lah mun nepi ka kitu tuh. Cek palebe. Nya kuring ge sarua palebe. Ari urang teh ngimpi atawa naon ieu teh? Manya ngimpi babarengan eueuh ti dituna atuh ngimpi babarengan bampung. Cek pamamad bari mesem. Oh, kami ge asana aeng kieu. Itu. Seuneu ngagulung itu. Itu. Kumaha mun lompat ka lembur? Itu seuneu. Meureun lembur bakal kahuruan. Basolihin bari nempokeun anu keur tarung. Wah, bener-bener hebat. Cek Ki Darma olohok bengong. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun Mang Anggang ngadongeng dina judul Jurig Cai Walungan Citanduy urang teraskeun. Mitra kaum dangu kocapkeun deui anu keur tarung. Harita teh akirosian terus ngagulung Jurig Cai ngan wujudna geus robah. Akirosihan jadi haseup anu kandel. Jurig Cai jadi seuneu, duanana muih ngadu jajaten. Lila-lila anak buah akirosihan ngarti. Para prajurit ponggawa gulang-gulang kerajaan teh julung jeleng ngadeuketan kanu keur ijen. Les ngaraleungit. Julug jeleg jadi dihaseup terus ngagulung jadi hiji campur jeung haseup akirosihan. Beuki lila beuki loba tambah kandel. Muih ngaguruh mata katorekan. Akhirna beureumna cahaya seuneu teh tepi kangiles. Kagulung ku haseup bodas anu muih. Koceak kadenge sada anu ngoceak. Belesat ayak kilat bijil tina tengah-tengah gulungan haseup. Geus di luhur nyerorot deui blug kadenge ragag kana lemah. Ngabalukarkeun sisi lembur cimuntur asa inggeung asa lini. Badang geus kitu haseup teh burai paburencai. Jeleg. Jadi deui wujud anu tadi. Akirosian misah jeung anak buahna. Wadi ambalan. Udag awas ulah lolos. Berudul anak buahna lalu empating belesat ting kolebat burber patarik-tarik mudag Jurig Cai anu kabur. Kadenge sorana mending ngaguruh sisi lembur cimuntur mata keung. Gajelang belesat akirosian oge milu ngudag lantaran hayang nangkep Jurig Cai. Atus sakilat ge jempe di walungan teh dan utarung geus kalabur pindah tempat. Palabe colohok deui we. Da sagancang pisan robahna. Oh, siluman nuker perang teh ngilas. Kumah urang ayeuna? Cek Palabe bingung. Tah, kadenge kene ngaguruh tah. Kumaha mun urang susul? Tembal Abah Solihin mahena panasaran pisan. Hayang sidik hayang nyaksian tepi ka jucungna. Oh, nyusul ka mana atuh? Ka ditu tuh. Kami ditu. Tuh, sorana ngaguruh. Hayu. Bisi tinggalon. Cek Palabe satujuan malah bari cengkat geus hayang indit. Nya bisi ieu bisi beakeun karcis hayu ah. Tembal Ki Darma bari nurutan cengkat. Loh, mana sina lalajo main bal Ki Darma. Ka mana we nyadita teh atuh? Karcis segala bawa.
Oh, hayu atuh, tong ngomong wae. Basolehin bari nuturkeun pamamad nu lempang pangheulana. Mitra kaum dangu bring sakabehanana ngajugjug ka tempat sora nu ngaguru sabab ngan sorana nu bisa dipake patokan teh da wujudna mah teu kaciri. Sararea jadi waranian ka jurung ku rasa kapanasaran. Mitra kaum dangu gancangna sararea geus tepi ke hiji tempat. Ana breh geus dar deui bae aya nu perang beulah tonggoh palabah mumunggang nu nyampak padataran rada bolenang. Sisina ting jalungcung batu sagede-gede munding. Padataran teh kapayungan kudang daunan nu keur meujeuhna hejo. Di dinya mah tempat teh rada lega. Jurig cai anu tadi rek kabur kapegat ku para prajurit anu geus mager bitis di wates atuh sabot tarung kitu kabur deui ku Aki Rosihan jeung baladna ger ditingker ku sararea. Kadengena meuni gandeng surak ayeuh-ayeuhan pakarang rangseg jurig cai dikepung lekul buaya mangap. Anek umat ka mana sia jurig? Ayo sia petak naon deui ayeuna? Mending serah monggokan sia tibatan modar. Aki Rosihan mapana sate jurig anu harita keur ngahulang di tengah riungan. Pakarang geus rangseg siap pikeun ngabinasa manehna. Cadu pikeun aing kudu serah monggokan ka jelema adalah leuwih hade ajar tutumpuran lamun kudu telu ka jelema teu sudi aing kudu telu ka jelema. Hayo maraju sia bangsat. Sombong sia maju, cek Aki Rosihan marentah ka para ponggawana pikeun maju. Beureng sararea maju paheula-heula hayang nyangkalak jurig. Tapi jurig jiga anu geus sayagi teh tadi. Badang nenjok musuh nu datang mehna ngajaplangkeun dua leungeunna terus muih kawas panggal. Sorana teh pikeun ngaguruh war duk pereupna ngabentur nu pangheulana datang. Goak anak buah Aki Rosihan pating koceak. Berak-beruk rarubuh ting kudupung tarangna kababuku pereup jurig cai anu teu salabatan wajah leyek katincak ku baturna nu ngangseg maju tapi nasibna kawas rametuk nubruk seuneu. Ari datang ari gubrag ngaguling. Hayo maju sia maju. Jurig cai bade terus muihkeun awakna. Lila-lila rengkog nu tukang mah malundur sebab kanyahoan pibahayaeun. Nyel Aki Rosihan ambek. Bangsat edan, mundur. Aki Rosihan ambek-ambekan huntu kekerot panon bolotot. Gurudug anak buahna malundur. Nu tadi ngajarungkal pada ngagusur terus dijarampe korejat harudang deui rob ngaronom deui ngepung jurig cai anu geus eureun muihna. Mana nu ngaku gagah teh? Mana anu ngaku gagah teh? Mana buktina jeung aing lawana moal mundur sasiku moal ngajat satu nyang beas dalah. Bangsat, rasakeun sia jurig. Aki Rosihan ambek reketek ngawatek ajianana. Raga aing curug angkuh bisa ngangkuh putra ratu mangkareret soreang ka badana waking nyimas alane nyimas mulane gerang ngali ka gedong mandi keratna inten abdi nyeringan jeleg 1000 1000 jol ratus sagarung raga hiji ngajadi loba kasakten hiji ngajadi weduk 10 timbu ratus.
mitra kaum dangu. Les wujud nangiles. Jeleg-jeleg datang deui, tapi loba. Tangtunganana sarua, beungeutna sarua, kabeh sarua datang aya ratusna ngepung jurig cai. Jep jurig cai nu tadi sering ngadadak jempe. Mahena kaget, nenjo Aki Rosihan matakeun ilmu Rosih Sewu samodel kitu mah. Mahena geus nyaho wujud nu sakitu lobana teh kasaktena sarua. Jurig cai rada saber hatena, manehna ge dina hatena mah ngaku yen Aki Rosihan teh aya punjul ilmuna. Cilaka yuh. Cek gerentesna berat reret nitenan sabudereun lantaran geus dikepung ku wujud Aki Rosihan nu aya ratusna. Cakakak Aki Rosihan seuri hiji seuri kabeh. Sorana kuat ngaguru haneuruan silih tema silih susul patumbu-tumbu nepi ka eueuh eureuna. Jurig cai kuat ngagebeg. Sora seuri asa nancep kana ceuli ngajeletit karasana. Sadar mehna ayeuna keur ngayonan ilmu nu punjul tapi mehna ge boga keneh ajian diri. Era mun kudu serah bongkokan ka jelema. Era mun kudu omongan mehna sorangan kudu ngahakan sorangan. Kalayan teu loba pikir seret nyabut bulu irungna jangelek eta bulu irung teh jadi pedang seukeut. Parah mitra. Bulu irung jadi pedang seukeut. Aduh, ampun. Awas ya dibabad ku aing. Cek jurig cai, tapi rob Aki Rosihan ngaronom. Atuh jurig cai teh atoheun. Hiuk ngahambatkeun pedangna dipake narok tarang musuh. Berat barawak. Salah saurang musuh kababad belah jadi dua. Tina embun-embunanana parat kana bujurna. Tapi aneh tengah goler kalah ting celegeda deui jadi dua. Ting cakakak seuri leungeunna ranggah rek ngarontok ka jurig cai. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula di handeuleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda di hanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun di wadahan cupu manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinabaran sari tutup lawang sigotaka permios.